A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemberitahuan telah meninggal dunia Kiai Haji Hasanuddin bin Haji Maisan, Kampung Rawa Badak, Paku Haji. Oh, Masya Allah, kepada saudara dan keluarga almarhum mohon segera pulang. Masya Allah, Kiai Haji Hasanuddin ya. Para keluargana ya, keluarga Kiai Haji Hasanuddin Rawa Badak segera pulang. Nah, senang apa yang udah di masa bodoh. Ngomong nanti mal balik pun gitu main baliknya dihirup deui. Tetep balik keluarga lamun aya nu maot utamakeun boro-boro maot gering ge gering ngaji jeung nungguan nu gering ganjaranna gedean nungguan nu gering. Urang boga mah cek mah urang geus yo di dieu bae lah aing keung ieu muriang ieu lamun usia aya sia mah deres bae sedengkeun poe Jumat gugur Jumat. Urang maningan nungguan emak wae Jumat teu jeruk loba. Masya Allah. Jadi sekali deui mun aya dulur urang nu maot termasuk tetangga guru segera boro-boro maot muriang layak. Di mana cenah Kiai dalilna tah kabeneran ye batali jeung nu maot sia mah pan sok kajuahan dalil bae dipake tilok dalil melulu. Musa Gusti Allah aing neundeun bulan di hate sia eta bahasa Taurat. Artina cahaya di hati sia eta teh cahaya aing sia nyaho ka aing nang aing teh jadi tetangga sia Musa nyatu sia jeung aing seakan-akan aing teh sahabat sia. Mantap jasa ta Allah ka Gusti ka Kangjeng Musa. Tapi lamun aing gering sia tilokna layan cek Kangjeng Nabi Musa kamana ngalayan. Sarua Kangjeng Nabi Musa teu paham. Yana ka Gunung Tursina ngadoa Gusti di dada abdi aya bulan yakna cahaya abdi nyaho ka Gusti ku cahaya Gusti nuduhkeun jelema ku cahaya Gusti jadi titah ku Gusti. Tapi cak Gusti lamun Gusti muriang abdi kudu ngalayat teu paham ku abdi. Urang teu paham boro-boro urang nya teu paham. Aya deui bareng balik ka imah Musa di dada sia di kalbu sia aing neuneun bulan yakni cahaya eta teh cahaya aing sia nyaho ka aing ku cahaya aing nang aing sia titah dakwah ku cahaya aing nang aing sehingga cahaya-cahaya aing teh bisa nyaangan makhluk-makhluk aing kulantaran sia na aing. Tapi ketika aing muriang sia teh ngalayan ka aing. Waduh cek Kangjeng Nabi Musa masa si pangeran gering. Ya gara-gara ieu teh jadi inget tah gara-gara innalillahi wa inna ilaihi raji'un tah. Ka Gunung Tursina deui unjukan Gusti teu paham abdi. Hiji teu paham masa Gusti muriang. Atuh lamun Gusti muriang di nagara kumaha? Amruk.
kahiji kadua abdi ngalayan ka Gusti mun muriang ka mana di mana Gusti di mana teu paham abdi balik ka ieu Musa wah aya di baca aing dicarekan aing nenden bulan lihat sia yana cahaya aing caanga teh sia ku cahaya aing nyaho ka aing ku cahaya aing sia dakwah ngadawahan umat ku cahaya aing cacak-cacak teu boga cahaya aing dia moal bisa dakwah sia sia teh seakan-akan sobat aing tatangga aing menyatu aing jeung sia tapi ketika aing gering sia teh rek ngalayan ka aing tuh cak Musa kitu deui bae teu paham aing ka Gunung Tursina deui ya Allah ya Rabbi tetep panjana mah teu bisa nafsiran sorangan nabi memang urang mah macana ieu mang naon kula ngimpi naon ngimpi nyunyuhun kasur tak kumaha artin nyandung sia urang mah babahi bae nuduh nyandung segala naon sakaya urang tafsir teh ya teu ilham naon ulah sok tuduh-tuduhna tungtungan nyana nu lain nyandungi nyandung ulah ya mun teu Kang Jeng Nabi Musa makan nungguan wahyu tetap ka Gunung Tursina Gusti abdi teu paham ketika Gusti gering Gusti muriang abdi tita ngalayan ka mana oh Musa hamba aing anu selalu taat ka aing peuting hudang tahajud ka aing beurang zikir ka aing kemudian nyana muriang eta aing layad ku sia mun sia hayang ngalayan aing layad hamba aing nu ahli aing nu taat ka aing muriang eta aing Masya Allah tara Kanjeng Nabi Musa ka harti nuhun Gusti lain jang Kanjeng Nabi Musa jang urang Kanjeng Nabi Musa nama geus paham ieu si Udin urang Jati can paham si Junaid urang Cikupa teu paham tah dan si eta mangkeluk eta Kiai di sisi imah gering teh daekeun ngalayan embung kapanggih jeung Allah Ustad gitu gering teh daek ngalayan embung kapanggih jeung Allah guru urang gering tuh di rumah sakit embung ngalayan embung kapanggih jeung hayang kapanggih jeung Allah ketika aya ahli Allah gering layan kapanggih urang jeung Allah Waalaikum Allah sia mah dasar kudu pantaugan huluna meureun kaji teh angel ka bisa siapa kitu mah lu nah ya Allah lain kitu ketika aya hamba aing nu lain ahli aing layat ku sia cuman tafakuran jeung jauhan lamun aya lain ahli Allah layat dulur urang gering layat tafakuran artinya tafakur teh ge jadilok salat ge horeng gering mah gering banyak tah tafakuran tah asana ieu asana lamun aing caranya anak teh salat aju geuring aju paeh sieun aing mah tah kos kitu aju rada jauh cicingna ulah deket teuing geus tepak ya tuh geus kos kitu titahna ka Kanjeng Nabi Musa teh kumaha tuh urang mah ai kalurah ai kabupati beuh sono jasa yang diberek burung ai giliran we ka kiai lah kiai ya sapira kiai tukang nyarekanan aing pae ke kajun kabupati mulai lantarannya nasuk merian order bae proyek ieu proyek itu bakal dihijikeun ke di akhirat satu bendera Golkar dikamanakeun bendera Golkar diiring ka ditu ka mana cenah kieu lalu bawa omong geus parahan mah kabeh ka surga apa ka neraka ulah loba omong semusuh kajuan di kos kitu atuh perasaan sia ka mana eta eta gara-gara ieu teh innalillahi wa inna ilaihi nu maotna kiai geus nah kenarajan keur ngaji balik
sebabna jadi itu seakan-akan hamba Allah aya Allahan geus ngalayan ka ditu di dieu mengaji can pugu nyana bareng jeung Allah buat jeung tukang sate jeung tukang wudu jeung macem-macem di ditu geus jelas gambaranana supaya orang cinta ke ahli Allah subhanahu wa ta'ala komo nya kiai nya ustad nya dulur urang atawa nya tetangga utamakeun wallahu a'lam bissawab.